raja maling Allah dina hati anu maskeun dina rasa nurmasa kitabna Quranul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar. Hai. Allah. Sampun wahapunten manawi takamu syahat sakedap kantosan geulak eta mundut kasa bila sejak ngembarkeun dewara kasagungna bala nakana bala rea sampun wahapunten Kula sejak ngembarkeun sumping tuh tamu ngaret ngalabring tergending geura ramekeun brami yang geura papakeun murpayung geura bukakeun murpayung geura bukakeun murpayung geura bukakeun. Wow, mangga kasih payung. Hey, mangga payung nyangakeun ibu ini. Wah masuk nyeri cungkeng ai kikieuan ge aduh. Aya naon wae? Ras kitu ka Bapak Yuyus oge ibu ibu nih oge ibu Sinta heuh. Wa teh sok inget di kamari wa teh ngempron we dina babanci. Hayang uang milu kaul. Birena si Neng Putri dugi kana waktosna kitu amu. Di naon teh di naon diadukeunnya diadukeun.
Alhamdulillah wa dina deungeut ieu tiasa patepung lawung pamprok Jonghok sinareng urang panganten pang ieu panganten di hareup panganten. Oh jadi orang dia mah panganten jang sadayana jang dari kampung panganten. Oke atuh katawis pun biang dipalih kulon ibu euis. Alhamdulillah banyak alhamdulillah ngiring binga uatnya ieu teh lokasi di mana di SD Panglayung Panglamunan gua masuk palelo bakat hubungan. Oke Kang Paujan kita di ngelempeng we mikeun eta amunisi. Alhamdulillah hatur nuhun ngiring binga atuh salajengna wa teh da teu nyalira ieu teh bapaknya anu gaduh hajat aya pan eta dipayun poe urang da si amu ge bilu ti kamari oge si amu teh kamari mah da bareng ti kamari ge ini mah bareng jeung kuat teh ngan teuing ka mana ayeuna cik geura urang sauran geuranya amu kan ieu nya teh maneh teh dijadikeun ngorapan ku kuring teh pan anyar urang kawin ka maneh yalah oh demo kan iya mu maneh kalinya gede iya payus maya Allah ayah aku jemu kopi oh ka dia mau iya kuring dihareup aya nin mama heuh sia rek mere sia ka dieu nin mama tuluy nin ning lina aya sia mere ka dieu nya sok ka dieu unjuk ka dieu ka hareup sia didinya aya Bapak Yusa teangan anu mana anu kasep aya di kasepnya maneh teh wayahna we kuing di titah kikieuannya urang teh heueuh wayahna kami tahun hampura we mu nya dicapekeun ku ieu ka dieu mu ka tukang mu ka tukang urang ieu geura urang kaweul ka dieu sok urang kaweul hayang ngablek kuklin tadinya mah sok aya Mang Jiping arek meres teh ieu tadi ieu budak geus ngasong-ngasong duit tadi ieu di tukang obat marere Jayanti neng Jayanti ke maning burit jane burit asok temu Api asmara yang kamu pernah membara, semakin hangat bagai cinta. Detak jantungku seakan ikut irama,
karena rela oh pesona lalu kopi dangdut karena rela oh pesona alunan kopi dangdut karena rela oh pesona alunan kopi Aduh, ayo kurang ini kamu, kurang teing saya. Ya, kurang tahu semua. Memang gandang besar Semoga tidak dapat yo mo Aduh, si Amo dibawa ke mana, weh? Korean Amo.
Ayo deh, naik deh. Kan bayar antep si amu mah, wayu mah diajakan deh antep we. Kamu rek tarik persembahan ya amu di mana? Ilaing. Aduh aing sok sieun aya nu ngarwas we. Wah, bejaan. Beresan. Siap. Mojang nih. Tari persembahan Mojang Priyangan. Tua Gapat. Yang akan dipilih Ali Mojang Priyangan. Alhamdulillah. Wah, kurang sanuk-sanuk kuat mana kapain mah. Bibit amit kayang widi muntang kanu boga rasa muga panjang duriana muga panjang kunjung. Pribadi mitra sadaya rubina acara persembahan disimpulin separakan di Sanggar Sundasi dicekapun sakitu hapunten anu kasuhun
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta deh.